Aya anu sakola di SMP 2 Maniis teu? Coba di absen heula. Balik ti Cianjur niatna mah arek mapai wilayah Kecamatan Maniis. Ngan teu kaburu, sore teuing jeung cuacana teu ngadukung hujan harita teh. Akhirna kur meunang satempat weh di SMPN 2 Maniis hungkul. Lokasi sakola ieu aya di Jalan Raya Ciramahilir, Desa Cilamahilir, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Kecamatan ieu anu berbatasan jeung Kabupaten Cianjur nyaeta Kecamatan Cikalong Kulon. Sakola ieu menurut data jeung informasi mah didirikeunna di tahun 1888. Bener teu koreksi bisi salah. Lingkungan di sakola ieu masih sejuk, asri, hararejo walah pokona mah. Kontur tanahna oge katingalina berumpak-umpak jadi naik turun tangga sigana mun ka tiap ruangan kelas teh. Bener teu? Soalna katingali dina drone mah siga kitu. Anu masih sakola kelas sabaraha wae anu aya. Ayu absen heula, ajak anu lainna oge di tag coba. Alumnina oge gas absen reunian di ieu piti.